Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Faza Dwi Angga Putra Hidayatullah di kelas 11 MIPA 3. Dina amparan sajadah abdi sujud pasrah, diri mula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya. Dina amparan sajadah abdi sujud pasrah, mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati. Taya deui panglumpatan, taya deui pamuntangan, mung Allah Pangeran abdi, Pangeran anu sajati. Dina amparan sajadah abdi sujud pasrah, diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya. Dina amparan sajadah abdi sujud pasrah, mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati. Taya deui panglumpatan, taya deui pamuntangan, mung Allah Pangeran abdi, Pangeran anu sajati. Sakitu deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.